Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Abdi David Sauki di kelas 10 IPS Opat. Abdi bade nyaritakeun deui tentang Kian Santang. Di daerah Tatar Sunda aya hiji karajaan anu kawentar saantara negeri ngaranna nyaeta Karajaan Pajajaran. Pajajaran dipimpin ku hiji raja anu kawentar nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kagungan putra anu gagah tur sakti mandraguna. Jenenganana Kian Santang. Dina hiji waktos Kian Santang numpingan ngadeuheus karamana sejak ujukan hoyong ningali getih sorangan ku cara tarung ngadu jajaten sareng para jawara. Atuh Prabu Siliwangi kaget kana hoyong putrana eta di Karajaan Pajajaran. Teu aya anu biasa nandingan kana kasaktian Raden Kian Santang. Ngadangu kahayong putrana kitu, Prabu Siliwangi enggal nyauran para ahli nujum anu aya di karajaan. Prabu Siliwangi nyuhunkeun bongbolangan antara petunjuk saha kira-kira anu tiasa nandingan kana kasaktian Raden Kian Santang. Tapi sadayana ahli nujum teu aya saurang oge anu nembalan margi sadayana terang kana kasaktian Kian Santang. Tapi teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu bari nyarios yen aya jalma anu tiasa nandingan kana kasaktian Kian Santang tapi ayana di Mekkah anu jenenganana Baginda Ali. Prabu Siliwangi naros kira-kira saha anu bakal unggul dina tarung eta antara Baginda Ali sareng Kian Santang teh. Tapi samemeh ngajawab aki-aki eta tos ngaleungit manten. Kian Santang hoyong enggal geura tarung sareng anu jenenganana Baginda Ali. Anjeunna pamitan karamana Prabu Siliwangi bade miang angkat ka Mekkah saja. Nempungan Baginda Ali ku ramana Kian Santang di Widian. Kian Santang angkat muru ka lebah panon poe surup lempang dina kulit cai nyak gencang ka kulon buhan jelema sakti teu perlu tumpakan. Bareng nepi ka Mekkah Kian Santang tepang sareng aki-aki anu nuju nyiuhan dina handapkeun tanggal Kian Santang naros ka aki-aki eta. Kicing pang tunduhkeun dina ayana Baginda Ali. Kicing pang tunduhkeun dina ayana Baginda Ali, aki-aki eta mulung bari nageskeun ka Kian Santang. Aki-aki nanya saha anjeun teh Ujang. Ulah Kian Santang hayang tepung sareng Baginda Ali, hayang tarung ngadu jajaten. Hayu tuturkeun ceuk aki-aki eta teh. Anu Kian Santang indit nuturkeun aki-aki, tapi aki-aki eta tinggalkeun iteuk nitang pang nyandakeun ka Kian Santang. Kian Santang uih deui seja nyandak iteuk aki-aki encep dina handapkeun tangkal kurma. Bareng dicabut eta iteuk lain iteuk anu kacabut malah kalah sampean Kian Santang anu mebes ambles kana taneuh. Tiap nyabut iteuk sukuna kalah beuki mebes kana taneuh. Kian Santang kalah boborot ku gesang tibatan bisa nyambut eta iteuk. Anjeunna curiga yen aki-aki teh lain jelema manea. Kian Santang naros saha saleureusna anjeun teh ki, ceuk Kian Santang.
si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. Kian Santang pulang ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu asup Islam. Tapi Prabu Siliwangi mah teu keresaeun asup Islam atuh. Anjeunna katut sababaraha prajurit ngungsi ka hiji tempat ceuk sakaol anjeunna ngahayang atawa ngaleungit tanpa wujud ari para prajuritna mah minda rupa jadi maung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.